hiji kampung aya 3 ece-ece nu kacida rempong. Namina nyaeta Cemamar, Ceedoh, Cisiti jeung Ceeni. Hiji mangsa imahna Cemamar teh kamalingan. Tuluy waktos di warung Mang Rohman manehna riweuh mere nyaho ka ece-ece nu lain. Ece kadieu geura ih. Tadi penting di imah abi aya maling. Hah? Galing? Boga ece galing lain? Iya ece maling maling. Eta beling bisi katijak atuh ce. Ih, teuing kumaha ajen we? Aya naon dadongan teh ya ucing na kunaon katobrok lain. Iya di nu hiji kan nu ucing maling lain ucing. Hah? Maling? Di mana malingna ce? Alhamdulillah anu ucing oge geuning. Ih aya Cemamar ongkos tadi kana ucing nabat aya jauh kana parame sugan lieur eta ucingna. Astagfirullah. Kayaknya pokoknya mah dangukeun ku cepil. Tadi penting teh di imah abi aya maling. Hah? Aslina Cemamar? Aslina Cisiti. Aya naon ieu cece ngaramungkeun naon atuh? Kieu nya Mang Usman tadi penting teh di imah abi aya maling. Terus teh si malingna teh nyokot kabeh perhiasan abi. Wah, nah bisa gitu. Nya bisa atuh da maling. Sugan eta maling yang balanja emas ngan teu boga duit jadi maling emas. Heuh da maling teh bokehnya di sana. Ece aya naon nya teh meni asana riweuh. Aya maling maling. Kira-kira gimana ya maling mah? Naon deu anu dipaokna ka imah saha jam sabaraha? Aduh, kalau mah tuh ce meni itu ka hartos. Kieu atuh malingna ka imah saha sok jelaskeun sing jentre. Kan kieu kamari teh abi teh meuli perhiasan itu ka ABC nu di Cimindinya. Nah, terus masih sukna teh atos eueuh padahal kamarnya teh dipake ka ondangan ka abi teh. Terus pas peutingna teh aya paketrok di hareupeun pintu imah abi. Ah, geus we ki ayeuna mah kieu, mending urang laporkeun we ka Pak RT. Hayu. Cisiti, Cemamar, Ceeni tuluy indit ka imah Pak RT. Geus di imah Pak RT, maranehna ngalaporkeun kumaha caritana. Euleuh karunya teuing. Bener Pak RT, khawatir deh ah. Di Cisiti mah watir-watir teuinganan. Pak RT kumaha carana mah bisa nangkep maling eta? Kewe mendingan ayeuna arurang jeung solusina. Naon? Tarasi mah geuna atuh keur disambel, mantep. Mang Usman mah batur ngomong solusi jadi kana tarasi capek deh. Geus lah ieu mah urang neangan we solusina. Aha. Naon kumaha? Ah, teuing. Sugan teh boga solusina. Kewe kumaha lamun urang nyiapkeun perangkap Ah, maksudna? pan kieu penting Cemamar nyiapkeun barang anu alus. Tah, kan si malangna datang nah. Terus urang tewak we bebarengan. Tah bener, kayak penting urang kumpul di imahna Cemamar. Hayulah, asal ayakeun we kue jeung susuden kau anu rasa coklat. Mantap. Bogoh ai dahareun mah papanan orang kaya tinggal we kacamata teh geus di luhur. Papanan meh siga bule anu di pantai geuningan. Tapi punten ya cece abdi teu tiasa ngabantosan nyawak maling. Kumargi abdi aya rapat di kantor desa. Tah lamun geus kacandak lapor we ka abdi. Oh, nya siap. Ece-ece rempong sareng Mang Usman teh tuluy barali ka imahna sewang-sewangan. Cimamar oge buru-buru nyiapkeun barang jang mancing si maling teh. Wanci peuting, ece-ece rempong tos siap angkat ka imahna Cemamar. Di jam 8 peuting maranehna tos kumpul bari ngarumpi. Tos 4 jam maranehna nungguan maling, ece-ece rempong geus baroseuneun. Pangpangna Ceeni, anu pangpayuna nundutan mah. Aduh. Hayang kacai euy. Siti anter yuk. Hah? Iya deh we kiwari yang kacai. Ayo tuh Bun. Bawa eta malingna. Ci, ieu eta saha? Mana tukang ngagali? Tah aya oge. Ih, naon tukang ngagali? Eta tingali aya nu kakaratakan. Hayu urang buruan yuk. Hayu. Hei, ce, urang ce. Hah, tingali di tukang imah ya jelema. Mana? Itu
teu di ditu. Wah, jigana malingnya eta teh. Ayo atuh urang jawab Ayo lah. Ayo. Di sisi lain, Mang Rohman datang ka imah Cemamar rek neangan cak-cak jeung si Jalu nyaeta hayamna. Mananya cap-cap teh sugane menang leuwih gede tino kamari kan lumayan ke si Jalu. Pek sia maling rek ngono deui di dieu. Tapi mah kenangan cap-cap. Nah, teu neangan cak-cak we kiwarina teu tata di badaisa. Hehe apanan? Alah, apanan teuing. Hayu lah urang bawa ka PRT. Abi mah lain maling. Oh, saya dasar bangsat mas mana mah. Hayu lah urang bawa we. Assalamualaikum PRT, ieu maling teh tos ketangkap. Waalaikumsalam. Oh, eta maling teh. Cik cobaan lah buka goblokna. Tapi mah lain bangsa, tapi mah kenangan. Alah, mah ada maling aku lieur pokona mah maneh. Kudu ngaku mun maneh teh maling. Siga cincin Cimamar eta teh. Kala ai eta teh jiga cincin Cimamarnya. Lain, emang menang meuli abdi ka maneh teh Ciwanje. Ih, bener tinggali sarua. Bener sarua, cik cobaan lah. Ih, bener Mahi. Lain eta mah nu abdi. Alasan geus we berekeun. Leuleut teu nyangka Mang Usman teh kitu. Astagfirullah, ini jahat pisannya di dinya teh. Atuh da. Tuh kan orang lain lu mau, matakna ulah sok nuding. Hampura atuh, Mang Rohman tadi teh kawas maling. Tah, ayeuna pan tos kabuktikeun. Nu maling teh Mang Usman, lain Mang Rahman. Ayeuna mah ece-ece nu bieu nuduh. Ayeuna minta maaf we. Jadi Mang Usman bade diproses lebih lanjut. Pamit kitu mah hatur nuhun PRT. Nya sami-sami kasadayana abi ti payunnya. Nya. Mang Rohman hampuranya entos tadi nuduh. Hampura oge nya Mang Rahman. Heuh Mang, abi oge nyuhunkeun diampunten.